Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patep mangkeun nami Abdi Yandi Zubhan. Di dieu abdi rek ngadongengkeun nu judulna Sakadang Maung jeung Sakadang Bagong. Enjoy. Kacaritakeun di hiji leuweung ganggong si Magonggong aya bagong keur anakan. Eta bagong teh keur huleng jentul wae bangun ngamuka bingung. Pangna kitu lantaran poe eta manehna kudu nendunan janji ka Sakadang Maung nyaeta masrakeun anakna. Hiji waktu manehna dikekerep ku Sakadang Maung, harita Sakadang Bagong cerik cek Sakadang Bagong sing karunya bae kah kuring. Sakadang Maung kuring teh geus kolot, dagingna oge tangtuna geus alot. Kieu bae engke lamun anak kuring geus lahir ku kuring rek dibikeun ka Andika, tangtu dagingna empuk tur palem. Ngadenge caritaan Sakadang Bagong kitu, Sakadang Maung teh teu tulus ngakerep. Hiji waktu manehna rek dateng deui nagih janji. Nya harita waktu Sakadang Bagong geus anakan, manehna kudu nyumponon janjina, tapi piraku aing rek tega mikeun anak ke Sakadang Maung, kumaha akalna sangkan anak aing teu tulus dihakan. Sakadang Bagong terus ulang mikir neangan piakaleun. Keur kitu aya Sakadang Pecang nyamperkeun, kunaon Andika bet kawas nu keur bingung kacida. Sakadang Bagong, Sakadang Pecang nanya, goralang Sakadang Bagong nyaritakeun kunaon pangna manehna baluung poek pipikiran. Sakadang Pecang ngahuleng sakedapan, telila pok nyarita. Gampang atuh kitu mah, Andika ulah hariwang, keun kumaha kuring bae. Urang neangan akal sangkan anak Ki Silah salamet tina panadasan Sakadang Maung. Dagoan heula di dieu kuring rek neangan Sakadang Landak. Sakadang Pecang ngaleos, telila oge geus ngurunyung deui dibarengan ku Sakadang Landak. Manehna terus ngajak indit ka hiji guha. Tepi ka guna nu dituju, Sakadang Pecang metakeun akalna. Sakadang Landak kudu asup ka jero guha, ngaringuk di nu rada poek. Buluna kawas cucuk teh kudu dipuridingkeun. Sakadang Bagong kudu cicing di lawang guha, ngabegeakeun Sakadang Maung lamun engke ngarunyung. Ari manehna kadua anak Sakadang Bagong rek nyumput di nu buni. Telila Sakadang Maung geus rentang-rentang datang, ti kajauhan oge geus ngagerem. Nyi sing ngeunang Sakadang Bagong, "Mana anak sampean teh?" Sakadang Bagong, cek Sakadang Maung bari jungang-jengong. Sakadang Bagong antere nembalan, tah di jero guha, tah geuning katenjo di ti dieu oge. Ngaringuk di juru pek ayeuna kuring masrahkeun nedunan janji ka Andika. Di daharna ulah dilila ya, tereuy bae sakaligus sing ulah kadenge cerikna. Jigra samperkeun kuring rek indit heula, teu kaduga nenjona Sakadang Maung nenjo rarat-reret ka jero guha. Nya bae katenjon aya nu ngaringuk di juru, awahing ku ato bari teu kuat, hayang geurang ngarengkep. Gabruk bae nu ngaringuk teu dirontok disamualkeun. Pugu bae cucuk landak teh rungsep manggang sungutna. Sakadang Maung gegerungan, sungutna balobaran getih. Diutah-utah oge landak teh teu didaekeun kaluar, da cucukna narancep. Pageuh pisan atukna Sakadang Maung teh paeh. Sakadang Landak ngarumuy kaluar tina sungutna. Sakadang Bagong kacida baheungna, anakna salamet. Manehna nganuhunkeun pisan ka Sakadang Pecang anu geus mere pitulung ka dirina.
Kitu deui ka sakadang landak oge manehna ka hutang budi sakadang pecang jeung sakadang landak tuluy arindit deui ninggalkeun sakadang bagong. Sakitu wae dongeng ti abdi hampura bila aya kasalahan atau lainna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.